Kuat anu teh kenging nu mentak weureu nya di antawisna aya daun sena. Aya daun sena mah di abi mah sarorosna mah tos teu aya. Tos teu aya di dieu mah duka di daerah Wargi mah. Ya di upamidang daunan mah daun picung, daun roai gitu tah. Terus aya nu paling bahaya jukut naon? Jukut anu disemprot, jukut anu di round up, teh kenging eta mah. Gitu wargi janten teu aya jarang. Jarang jukut anu mentak weureu mah kana doma. Da upami aya ge pasti diwartosan. Ngan sok sanaos jukut biasa, jukut kieu wayahna dina waktu ngaritna teh kenging enjing teuing. Nya upami saur sepuh teh mah wanci haneut moyan. Tabuh 8, setengah 10, tabuh 10. Kadang setengah 8 ge upami halodo mah tos biasa. Jadi sok sanaos